Pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran Bahasa Sunda. Nyaeta ngaronjatkeun kamampu pangaweruh siswa kelas 12 tahun ajaran 2022-2023. Dina pengajaran Bahasa Sunda, materi resensi ngaliwatan resensi film. Simkuring Sandi Setiawan Santosa SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Sunda kelas 12 SMA Negeri Hiji Cimalaka. Aya sababaraha hal nu simkuring bakal duwikeun dina pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran Bahasa Sunda. Deskripsi masalah anu disanghareupan dina pengajaran Bahasa Sunda di kelas. Masalah anu kadang disanghareupan salah sahijina kamampu pangaweruh siswa kana materi pangajaran. Masalah kamampu pangaweruh siswa bisa jadi kapangaruhan ku sababaraha hal. Salah sahijina materi anu kurang dipikaharti ku siswa. Jadi, kumaha carana guru mere materi ajar anu matak siswa aktif, kreatif, jeung inovatif. Kadua, akar permasalahan. Materi ajar resensi kurang ngirut minat siswa. Materi ajar resensi anu masih konvensional ngan saukur dina buku paket. Katilu, monotona guru dina mere materi ajar resensi. Alternatif solusi nu kahiji, materi ajar resensi kudu sistematis jeung pikaresepeun. Kadua, pancen pangajaran anu matak pikaresepeun nyaeta ngaresensi film. Katilu, ngalarapkeun model pangajaran problem based learning atawa PBL. Hasil pemecahan masalah, siswa leuwih aktif, kreatif, mikir kritis dina ngerjakeun pancen. Tuluy, kamampu pengetahuan atawa pangaweruh keterampilan siswa ningkat ditingali dina hasil pancen anu ditugaskeun. Sumber rujukan. Model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menyajikan masalah sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran ini, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world. Pembelajaran dengan model ini merupakan pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu terhadap pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan, sesuai dengan Daryanto 2014. Sumber ini didapat dari EduChannel, EdBlog artikel, model pembelajaran problem based learning. Hatur nuhun. Sekian pemecahan masalah dari saya, Sandi Setiawan Santosa.